Urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing heureun aing si kunyuk ciwong kunyuk aing katipeng 500.000 da si goblok memanggil ke aktif si bebel naon atuh mutruk we si jiwong kamari ka aing utang 500 goblok teh nyebut ninina gering di telepon ku aing teh diaktif awas we ku aing lamun teu bayar ka aing si bebel picungureun we hirupna teh susul atuh ka imahna aing teh nyaho di mana Panawangan tereh gelde nyalauk aing tuh denger tereh bang ah iya lamun eta mah melak deui aing oding isukan malak deh bang heeh campuran lele bang undungan nu garedeng ke ngaranak bang beak atuh meureun anak jair ke dek lele mah tebeukeun anak jair mah tebeukeun naon babal nu bade toge anakna beak nu aing eta mah ku sero ngeureunana moal waras di hiji kana oding aing resepnya bang kumaha meuleum mah kakara geuleuk keneh meuleum kumaha kehet goreng atuh beungeut sia ku aing goreng tah jakeun leutik keneh ge geus gede kalamek meuleum ke goreng ge kan aing lapar ayeuna bang madang di mah jelasinan tuh anjing embung aing hayang jeung lauk dah sia kalah ngarujitkeun pisan aing gararandeng ngomong wae itu para beli tuh nu itu sarua bang sarua ca aing lele hiji mah buh patin beak tuh dulu itu mah alus tuh dulu tuh aya nu geledean itu mah tuh nila koneng aya nu beureum mah nya heeh atuh bang di mah itu aya dengan naon aya asinan sambal tarasi peuteuy jig saueuh lauk lamun madah yang barang madang jeung lauk heeh bawa kejona tas sia madang jadi jeung lauk oh ku aing di sair heula hayang tipes mah beung sia ku aing udah manya aing dahar jeung asinan bang ini sia kerek madang di ruah bisanya kunyuk teh ah ngamuk sakitu ge bal teh aduh lauk aing kali itu aing daripada ulang jentul kieu mah mending keneh ngojek jiga nama euy kemari usaha ngadeo menyut banget aing pejet aing mending keneh ngojek kayaknya mah manfaatkeun motor meskipun buruk tapi kudu jadi ngasil tuh nih motor bener cek wadoyok aing kudu usaha daripada ngadeo wae dicilakaeun hirup di bagong hirup daya motor niat arek usaha tuh waras deh motorna aing nya apa-apa teuing hirup niat teh waras nu seset teuing jalanna niat teh bener babari ngalana bebak aing tungtungna kemana nya lompat aing ieu sia tas di mana bunga di kebon wa atas naon sia lain gawe kalah ka ini ka kebon soranganan disuruh eta wa kenangan gawe wing teh moal manggih nean ka kebon make head mun erek digawe mau parang Manawi tegaduh padamelan wa kanggo abi loba pagawean mah tuh deuleu ngoret ge di kebon tuh deuleu hari daek mah bunga hah ngoret wa aduh seuis ieu ke sanggaler tuh panangan abi masa ngoret nari syah yang nanaon bunga Manawi atuh anu sanes deui wa ngarit mana bisa aduh ngarit ruksak wa nah syah yang gawe naon atuh bunga mending najis ngarit ruksak kokon segala bang atuh ngarit mah wa sia nya kalah ka ini tah pusing aing kalah heulana cing galak atuh wa si kunyuk na perasaan awewe lalaki itu
Atret-atret gitu juga cacing kepanasan. Soal aing. Aing ieu Mang, nararisan. Naon sia Wong? Di trojol ka dieu naon? nyase. Nyasenya sia mah da aing can aya anu ka dieu. Oh, kebenaran mang. Motor orang mogok. Di mana Wong? Ini mah. Sia ulin bawa mogok ka dieu ngadean ku aing. Kalau Kang Ece mamang mah. Sidik tuh hirup-hirup acan hese mawana mang. Dorong sia step ka dieu. Rek step kumaha? Mun rek mah. Kumang dayat gua step. Eunang, Gua motorna. eunang. Yuk. Nah, Siapa tuh? Ambil teres. dagu bensinan Wong. Tuh bensinan heula. Heuh ti sia duitna heula Wong. Aing eueuh duit kapan aing can ngararisan. Sidik kurang ek usaha mang. Can boga duit, motorna mogok manten, engke wae tuh sakalian. Ajis teuing ari ngajuk deui mah aing embung ah. Keur mah ieu ge eueuh bensinan. Atuh mang, Tah, moal. wayana mang Moal, bantuan. moal, Mang, lain. heula mang. Ojek, anak ngojek ke motorna. Bukan motor bikin kan hirup. Hadian heula jeung itu nanti saya gitu. Lupa ngomeankeun heula mang wayahna, engke dibayar urang mun geus ngojek. Iraha menang lagi sia teh Wong. Atuh air daek usaha mah mang kege urang ojek menang duit mang. Heuh eta mah iraha meunangna, aing hayang ayeuna duitna ge. Heueuh bantuan heula, sina hirup heula motorna. Euna mah teh dibantuan hirupna mah. Heueuh sok disetep. Ban bensinna beak nu aing sia mah Atuh nya. make duit mamang heula. Koplok deh sia mah make duit aing sagala. Justru aing teh boga duit teh tadi ge ngararisan can meunang pan. Kopet pisan aing. Ya, Urusan amalna aing mah. Gua kolot teh. Korek. Komat. Butuh kasiran. cungur sia teh beungeus sia, cungur. Pak. Sip. Kunaon wa sageul? Alhamdulillah. Biasa we keur ngedit video cipek ka mana nih, guys? Ginding dia, guys, baju resmi. Cai ngogenan si RT nya. Nah pake wan RT mah aya mah ku hansip deh gitu. Maksudna Oh, aing geura bang deh kalau segala dititah. Pantit ayeuna teh Agustusan ya, Bang. Yang sabang. urang Wadoyok. Dulu bapisan Bang we. Ngunah deui. umur kopi aing diinum, makanan aing diembat. Oh, cucu Bang mah sudah mau ka dieu teh. Kumaha kira-kirana eta menurut Abang dah? Kira-kira menurut abang kumaha sia teh pancan ngomong kumaha maksudna we Agustusan? Kumaha? Oh, intina mah butuh dana Agustusan Bang enggak. Penta warga teh. Saulasana kan saya teh. Si RT teh nya. Ai kamang doyok mah cenah. 200 minimalna. Kiraku sih aing batur sawilasana ari aing 200 kan edan mereka sarua we sawilasana mah sawilasana. Batur maya nu 300 komo Bang. Kabang mah 200 murah meriah. Ye. Ada hiburan Agustus mah. Lamun cek batur sawilasana nya sawilasana we kayak ulah dijatah sia teh kecuali lamun kabeh dijatah. Oh, nama. Anu pan tadi cek si RT na kitu. Ai kamang doyok mah cenah 200 we pentana. Batur mah bejakeun we 300, 400. Yo. Kemarin di mana? Lah kan we teu tantenya we sianya. Aing duitna ge can aya ye da hancip ye le. Ngojek ti peti isen pisan ngojek ge eueuh. Tah ye. Tah aya sakieu aing ge. Nomor 200 Bang. Lah 200 sagala tuh naik nangkap naon sia teh. Ci, kapan lomba teh kayak jalan santai. Coba pentingnya kayak dangdut. Lagi nggak sakit tuh helang lamun buka milik deui tambahan deui. Isugang ka diri gitu. Heeh. Yo aing keur hese duit enak Bang, pan eueuh. nu kieu Bang. Baik. Ke kopehakan atuh lah sok loba babacaan. Ari beuki mah. Beuki pisan. Tilu ya Bang nya. Tapi nabi teh tuh. Loba kena ieu tah. Tilu Bang. Goblok hansip aing sagala digodor kopi aing diinum si kunyuk. Kacau, ya menjakali golerkeun di dieu.
tuh. Alhamdulillah Abah ya. Gampang Bah? Alhamdulillah. Di mana mo? Nah aja Bah. Ngajak ke orang. Mohon. Ayo Yogi. Kalau ginaon. Nah ngobrol lah. Pada enakan. Ya Yogi. Mau jauh si koplok nih. Udah terus datang tadi gitu. Bah. Kieu pan Bah cerita notenya Bah. Abi teh kamari loba teu bener hirup teh geuning. Apal, bisa perlu dicari pakai. Semek gitu wae hirup teh tuh. Nah, abi teh coba Bah. Kan tadi teh pamarang-marang abi teh nya ngojek tadi nama Bah. Duk motor abi teh mogok. Teu abi geunan. Abi geus usaha hayang ngahadean motor. Datang ke Mang Dayat. Duh, jong Bah. Ulaheun abi nundah lah motor teh nganjuk tadi nama kayak mun abi geus ngojek, ku abi dibayar. Tah nama ya pamarang-marang abi teh kaingetan ka Abah geuning. Ai Abah pan baik hati dan budiman. Soleh, katelahna teh kitu ku batur teh. Abi teh kumaha ka Abah. Oh, kurang atoh mana ek robah mah, ek bener mah, erek usaha mah. Ngadukung pisan. Kan, ai erek mikumaha mah. Sarua, urang ge lain teu hayang. Urang ge mikumaha. Anjing kumaha bahasana tuh. Pasti mikumaha naon maneh teh? Nya Duit. eta Bah, kan abi teh ngabengkel teh cek abi ku Mang Dayat, ku abi teh dibere nganjuk teh. Pamarang-marang aya Abah gitu, katelahna Abah teh. Soleh, sok mantuan anu butuh, nalakan susah. Gitu. Bantuan sok urang ge kanu butuh mah heueuh, butuh nu puguh heula nu butuh teh siga. Kan abi ge puguh Pak. Ya puguh. Yang ka maneh ge lain teh hayang nulungan, da lain teu boga duit. Duit mah boga kan sa dicokot. Bah, abi ka dia teh nginjem duit. Lain nek ngadengkeun ceramah ti Abah. Pancen nyebutna Abah aya duit. Cik atuh Bah bantuan. Abi teh hayang bener ya Bah. Ai sia. Kakak memaksa sia teh umah nginjem teh. Aing lain hawa duit mah aya. Ngeunina aya lagi teu hayang mereka sia. Nuhun Bah. Tapi bener kalau kuat teh kalau dipercaya ku batur. Ini. Makanya jangan kakak aing. Kamu gitu. Kan aku aing. Aduh, aing hayang. Diparat kan jadi kemanjakan aing. Entok, sini entok. Yuk mari yuk ke sini yuk. Ngojai. Kunyuk. Keluar siapa sampai sini jedoping imah. Keluar ke situ. Aduh. Keluar situ. Keluar kan itu tuh aing teh bijil tuh ngojek kana balong tuh. Meri. Iya. Tadi itu tuh keluar tuh. Gum. Min. Ya. Oh, jangan mana? Bukan si ayam deh. Sip. Ini yang disumputkeun. Ante. Aing geus madang ieu sip. Oh, Ustaz. Moal menta. Oh, nyatu. Ayo guys, Mbak. Dada-dada ieu mah dadar mah beda kejo. Di mana? Nah aja urang ke Wadoyok Wadoyok. Mangga enggak? Ayah dia di saungna. Aya. Oh, bikin di Wadoyok dia. Suasanana kan cerah teh. Cerah. Cerah. Baik. Apa tuh gitu mah? Eta mana? Bawa Kang Ngabusan. Itu mah besok lagi. Aing keur lieur aya mah. Gosip lah aing rusuk. Nak. Oh, sok aku. Asli koret. Wah, etan.
Jama mah renta tiket kain. Aingnya si ati tahu jai ka ditu tuh. Kadi. Meri. Ye. Kadi ye. Kayak hanya paling jero bebat. Mana ada di dia? Aing ngenan boroning kana hakanu kana informasi geus eta mah kopet. Kopet. Gimana ya, Pak? Iya, Iya. Pak. Kumaha bang? Wah ini teleponan siapa nu ka diaktifkan kumaha mana teh? Wak. Daya kuota. Tapi geus meunang duitna. Acan. Abi teh kadi teh sakalian. Sakalian naon? Kan abi teh Wak bade usaha jang bayar ka Wak. Ngan tadi teh pas isuk-isuk abi erek ngojek. Motorna teh mogok Wak. Nah kumaha wong pan cek aing teh tadi usahakeun pan aing duitna rusuh eta mah. Ih, Wak. Abi ge sanes teu ngausahakeun. Abi bener-bener eta mah Wak. Abi insap. Abi ek ngojek. Hah, tuh lain ngojek lah kak, nginjem duit maksudnya kumaha teh? Wak, puguhan. Motorna teh mogok Wak. Terus abi ek ngojekna kumaha Wak? Nah, tuh lain omean pan loba bengkel ieu sia mah. Lah jadi alasan motorna mogok bogan teh sia motorna. Ayo Wak, aya motor Wak, butut-butut genan. Ku abi teh tadi teh geus ka bengkelkeun. Nanya kitu teh tadi ka Mang Dayatkeun, Mang Peuyeum. Aku Mang Peuyeum teh kalau diusir. Pada abi naik nganjuk. Cek aing ge sing bener sia teh kalakuan teh da baturkeun rajisieun atuh. Aya wah duitan mah da geus nyarahuan kalakuan sia atuh da beja-beja. Sing bener hirup teh ulah sok tupati buka batur ya. Lamun dipuka saurang ge di alam dunya. Sia teh batur teh pabeja-beja dari mulut ke mulut. Ai sia tuh dah. Aku mah maksudna ayeuna. Mun maksud abi ka dieu teh Wak, abdi teh hoyong bayar hutang ka Wak. Harus atuh kudu. Kan abdi ek ngalah duitna motorna mogok. Abi ayeuna ka dieu teh ek minta bantuan ka Wak. Abi ek nginjem deui kanggo ngabengkel motor Wak. Minjem duit ka aing sia kunyuk. Panu kamari ge can bayar sia teh. Mikir atuh sia teh mah Bang, nu kamari ge can bayar nginjem deui duit ka aing. Bayar heula nu kamari sia kunyuk. Pan uhun Wak, abi ek bayar. Hah, bayar atuh sok motorna we ka dieu kan ku aing dibeuling ka ditambahan sok. Abi ek nginjem heula duit jang ngabengkel motor Wak. Iya, wah kakapok goblok kamari geus nginjem duit sia. Nya. Bapak teh sia. Teu mikir pisan nu kamari ge can bayar. Bayar sia ku aing lamun teu bayar ke sia ku aing pejet. Ir. Aing kalau ka diamuk. Areusan amalna jalma. Ampun teuing. Ku abah diamuk, ku adoyok diamuk. Ih. Aing bener-bener nyeri hate ya mah. Aing mah geleng. Iya kunyuk resepsi kalau tahun sia deui kunyuk. Teu Wak, ieu mah penting. Hadir Wak. Penting naon sia teh sok ngomong. Penting pisan. Abi teh sebenarnya mau ngomong Wak. Ngan kumaha deui nya? Ngaganjel Wak dina hate. Ngaganjel bener Wak. Ai kitu masalah naon? Kan tadi teh abi teh sami kasih abah sakedeung aya perlu abi genan ngan teu nyangka Wak, teu nyangka pokona Wak. Teu nyangka kumaha sia teh sing bener ulah berbelit-belit babal si kuaing centang deui sia. Tapi Wak ulah emosinya Kumaha sok? nya cek si abah teh kieu eta cenah juong apal teu cenah ka si Wardoyok cenah nya Tuluy kumaha? Cepet kieu cenah beutungna digodrum cenah Wak. Nah, sia nyebut. Ih, wana ulah ngambek ka abi. Ieu mah cek si abah. Anu Wak. bener sia teh ulah ngadukeun aing kehet. Ih, abi mah bener Wak. Ilah abi bohong atuh. Lamun teu mah. Yo, terus geura Wak. Nyebutanna teh. Coba meuni hidung cenah juga areng. Iya mah Wak. Nyebut hideung ka aing kehet. Abi mah ngawartosan Wak. Eta mah ek percaya ek henteu teu sawios abi mah Wak. Piraku sia teh ngomong gitu ka aing lah. Serius Wak. Abi mah mun aya 10 rios mah 10 rios Wak. Eta mah teu langkung Wak, eta mah ngan lamun jadi Wak, abi ek ngamuk abi mah Wak. Saha eta teh ngomong gitu teh? Si Abah Jack Wak. Lamun Uwa jadi abi, lamun abi jadi Uwanya, abi masih ngamuk. Teu percaya aing sia tikir piraku.
Mang Jack ngomong gitu ke aing. Ih, deket abi pisan wa ngan abi teu wani ngarekam, da eta mah privasi. Abi mah ngabejan ka wa teh. Kumaha we cenah. Ya nyebut nate kieu ya wa. Beteng wa juga drum. Terus kulit wa teh meuni ireng hideung. Piraku jugjug ngomong gitu wae kehead sia teh sok Nya duka ada teuing. pisan. Meureun wa aya masalah duka kumaha eta mah wa. Pan kieu we wa, eta mah percanten nek henteu. Kan lamun abi jadi uwa, dipiteskeun ku abi mah wa. Lamun uwa aya kawani eta ge. Ya pa nuhun. Anjing Mang Jack ka aing ngomong pararadu awas ku aing mun papanggih goblok nyebut aing. Heueuh sing aing hideung sing aing bureut teh ge mentong diomong-omong ka batur. Awas ku aing goblok mun papanggih. Kunyuknya masalah jeung aing. Kabar? Naon? Ieu mah penting pisan, Bah. Tinggal jawe kinjem duit mana mah. Teu, Bah. Henteu ieu mah, Bah. Asli ieu mah, Bah. Penting naon? Pokona mah abi mah ieu mah hate nu maena, Bah. Abi lamun teu inget ka Abah moal ngomong, Bah. Aya naon ai maneh? Padoyok, Bah. Kunaon? Ka Abah. Sagala Abah disebutan. Abi ge kaget, Bah. Ngomong segala rupa tentang Abah. Ngomongkeun urang. Nya, Naon cenah si goblok? tapi Abah ulah emosi nanya. Ieu, coba doyok. Abah Jacknya. Peot, Aji, geus kedot. bener si Badoya ngomong gitu ka aing. Iya, Bah. Kuntuna geus aruwuhan. Goblok naon maksudna ngahina-hina fisik aing. Uyuhan, Kudu aing keueuhan kaya ge. Atuh anjing lebih ka dihina kitu. Uyuhan Bener. kan, Bah. Uyuhan ek payu ka awe genan. Eta awena mun daekeun ka Abah. Apes cenah, Bah. Geus kulit mah hidung, culina rebing, irungna jiga Pinocchio, kumisna goreng patut segala rupa Bah diomongkeun. Abi nyeri hate, Bah. Ka aing nyebut hideung. Nya, bener, Bah. Pan manehna ge sarua hideung goblok. Teuing, Bah. Abi ge teu ngarti eta ka Abah ujug-ujug ngomong kitu. Anjing kurang ajar aing tu Badoya. Saparkeun, Bah. Lamun aing jadi Abah, bobok tah wadoyok, Bah. Lebok. Diaradu sia teh ah. Bok. We antep si Nagara Lut aing mah. Si Abah jeung si Wadoyok si Nagara Lut. Duanana genan keket mengkene kopet. Teu pira aing pinjem duit, aing teh hirup bener. Itu marere. Koplok teh aing ge keun sina diaradu lah. Ngadu-ngadukeun jelema si Cumur. Aing ngojek we heula lumayan pernah 1000-1000. Tadi boga 40.000 dipenta ku si Ambon di kunyuk teh. Ku si Hansip. Jelema mata. Aduh, itu aya Mang Jack kamari. Tadi cek si Jiwong nyebut hideung ka aing yang bureut teu awas ya ku aing. Rasakeun. Si Bandoyo. Badoya. Naon maksudna sia ka aing ngahina-hina? Aing ka aing nu nyebut hideung sama Bu Citrek naon maksud sia ngecek aing goblok. Maneh anjing ka aing nyebut hideung goblok. Sia ge sarua hideung. Nah aing nyebut hideung ka aing sia teh. Sia cek si Jiwong ka aing nyebut hideung sama bureut teu. Maneh punggung ngomong kitu cek si Diadu jeung aing sok. Anjing sok. Cek aing sok. Sok. Wani mah hayu ka di sok baju. Sok di dieu. Baju. Maneh nu baju we kok. Sok goblok sok. Sok sia. Bener sok. Sok. Kabana si goblok? Yai Anjing nakakara ribut. Sia ulah ngaku goreng tukangan ka aing sia. Aing. Kasihan naon atuh Bang. Nah kakak nonjok aing. Si ieu ka aing nyebut tukangan ngegoreng ka aing. Lain gitu, Bang. Maneh nu goreng ka aing. Sia ka aing nyebut hideung aing teh lagi. Hap. Bukan ingat ku main. Moal lima. Cek aing teh. Sia nu bejan ke bapak itu. Aing sok. Hap. Sia naon atuh pucuk. Sia naon atuh. Maneh sok padoyak. Ya, si Jiwong lain. Eta mah kelakuan si Jiwong. Ieu mah diadu dombakeun. Si Jiwong kumaha kan? Kadenge pisan ku aing.
cenah Abah Jack jeung Wadoyok cenah ku aing diadu dombakeun ame Garut cenah. Anu bener sih teh. Kadenge ku aing Si Bang. Jiwong di mana ya? Tadi mah ka ditu. Goblok. Jeung Baroro. Benar ya, Dik? Bener. Anjing, goblok si Jiwong. Aing mah jadi katonjok. Mana si Jiwong di mana? Ngomongin hutang tadi goblok. Hirup aing jadi tetenang kieu euy. Puas nama aing teh. Ngadukeun si Abah jeung Wadoyok teh. Soalna karopet keket mengkene. Ngan aing ripuh. Kalau beuki nambah masalah ieu teh euy. Ing kumaha nya? Tuh kada rieu deui. Bobo. Ngapaleun ti sanya? Ampun. Itu antawa. Anjing. Aduh. Mana? Sorry. Ya. Ampun, Wak. Ampun, Wak. Ampun, Wak. Goblok. Sia kelakuan sia sing bener ku aing mesti dibawa deui sia kunyuk. Mata teh goblok tong. Jadi jelema teh ngadu domba sih gadona sama. Ngadu we batur sia koe sih sia gara kunyuk. Ampun, Wak. Ampun, Mbak. Ampun. Sia lamun hirup gitu we goblok. Pencet sia. Wah, sekali-kali deui. Tonjok panoyok sekali deui tuban bener pelajaran goblok. Ampun. Anjing. Goblok. Mana teh kain deui goblok. Sorry mentak sorry. Sia boba tadi lo. Bener tarik bisa. Ampun, Wak. Ampun. Wah, sekali-kali deui. Mun sakali-kali deui sia ngagawean aing. Bari awas lamun hutang aing teh dibayar nu kamari ku aing jabro deui sia. Ya, jadi bayar. Sia teh hirup teh kudu bener babal. Tah deuleu karasa sia ngadukeun jalma. Sok sia pokona Aing geus bebeja ka mah aing sia goblok ditenggelam aing ampun tua kali aing goblok. mah aja. Lampar kahet sia teh kamari ka aing bala. Da wana pikat sebelan teu mere nginjem. Moal. Ya bebel. Aing. Bisa pes deui wae. Berurusan jeung dua eta mah teu baleng. Kapan kawan.